Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen. Tah, enak kan orang kan ngumpul. Daripada orang yang gabut tepugu, ulin molohok. Orang tatarucingan, tapi tatarucingan orang tatarucingan Sunda. Siap teu? Lamun anu seri, anu katingali huntu, ke pas misalkan anu lucu, berarti dihukumnya dipoles. Mesti lapan teman hukum poles. Benar? Poles atuh geus pitrahan Cil- Pak gitu. Marane teh ngarti teu? Teu. Ih, darodolnya. Oke, sok langsung buka lah El. Langsung. Ya, aya pertanyaan tatarucingannya. Anu bisa ngajawab berarti pintar. Anu teu bisa ngajawab berarti pintar. Oke, nengekeun. Nah, anjing. Sorana ngagonggong. Sok. Ngalamun mana ucing. Salah. Naon? Nantinya Sok, nah anjing suaranya make ngagonggong. lamun anu ngorok bagong. Salah. Mun aing Taluk. mun anjing ngajorowok. Tapi Salah. sempat da sieun Salah. Taluk. Hah? Sabab mun ngorok mah sieun. Nah, make sieun. Oke. Kaciri tentu. Oke, siap. Lanjut kedua. Naon sababna buaya cicingna dina cai? Oh. Naon sababna buaya cicingna dina cai? Mohon sababna buaya cicing di cai. Sok, naon? Dila ih ngejawabna ih. Mun buaya cicing gimana nya? Mun buaya cicing di rawa, 15 kebo. menit kemudian. Hah? Kebo. heeh. Kan kebo. Taluk. Karena sabab lamun buaya cicingna di darat namanya fuckboy. Oke, lanjut. Irung maher lebehan. Oke, lanjut. Oke. Maneh apal saha Jainuddin MZ? Cing, coba MZ teh singkatanna naon? Mozzarella. Magic yes. Magicom kali. Magic jar. Magic jar. Salah. Ya. Taluk Lalu memang Jainuddin. Nggak lucu ya? Nggak lucunya? Bisa tuh kalau lucu. garing Coba Pak Jajang meuli hayam genep ya matematika. Isukan dipencet tilu jadi ayeuna aya sabar hiji jumlah hayamna. Kilo deui. Nih. So, Balikan di baik. Pak Jajang teh boga hayam teh genep. Dipencet tilu. Tah ayeuna hayamna jadi sabar hiji deui. Ya genep keneh dan can dipencitna oge. Hebat. Oke, sip. Hebat, benar. Aya genep sangan can ya. Buah naon nu matak paling dipikaresep ku lalaki? Buah dada. Lain. Taluk. Buah Kenol.
buah henol. Betul juga? Gajah naon nu sukuna ngan kur dua? Kegajahan. Mau juga gajahan genot beren. Taluk. Gajah naon nu sukuna dua?